Haji diri nah teh ajan siap kebaikan untuk diri, pandang diri. Abi sok sedih gara-gara naon, berarti kedah tiasa ngahendal. Abi oh ternyata diri Abi teh egoisnya, berarti kedah ngirangan egois eta supados batur teh henteu nyeri hate ku Abi. Sasi saum abi di Sukabumi. Haris ya Allah, waalaikumsalam. Kumaha damang awis tepang pisan. Teh Mei dulu nyangki teu bakal bade terkenal secara tiba-tiba seperti ente. Justru abi teh ti kapungkur teh menghindari pisan. Menghindari kapungkur sempat naik. Justru Pak Kapungkur tawaran endorse, tawaran aduh bocor. Langsung kedap. Aduh. Sapertos tawisan endorse podcast nu karang itu lebih banyak kapungkur. Ngamu mulai bahasa Sunda teh ya. Janten moderator di panggung gitu ngamu mulai bahasa Sunda. Tapi abi teh selalu menghindar wae. Teu abi oge henteu nyangki sareng abi teh teu aya pengharapan hoyong seperti ieu. Soalnya kan awalnya di diri abi oge sieun berbaur dengan orang teh. Kapungkur pami pendak sareng jalmi anu dikakenal oge kumaha gitu. Kumaha ayeuna teu nyangki sapertos kieu. Yang kana cenah. Ikuti alurna tapi tetap kedah ilmu padi. Ikuti alurna. Abi sempat kayak penolakan teh maksana teh. Soalna abi mah nya dirina abi mah was-wasna teh berlebihan. Aja hatur nuhun aja. Janten rasa khawatir abi mah tinggi. Sulit mengontrol rasa khawatir teh. Terlalu banyak ngeblank, sempat abi ngedrop di TikTok ya teh sabaraha kali. Tur nuhun aja, cuman semakin kesini teh mencari gitu maksudnya teh arti ieu teh naon sih gitu. Ku tahajud wae mah janten kapendak gitu maksudnya teh. Oh iya gitu jawabannya teh. Oh iya gitu. Hatur nuhun ya Allah. Jantan anu tadi nasieun teh rada ngirangan tapi tetap pami keluar masih tetap sieun. Matakan pami keluar abi lebih milih sonten kanu teu bisa kalian kana tebih teh sakantena teh ya mencari jantan teu sering keluar teh gitu sieun pendak jalmi. Tapi sakalina keluar teh kanu tebih sakantenan me time gitu. Berkah. Hatur nuhun ieu Aiza, jazakallah khairan kasiron. Sehat-sehat bager, hatur nuhun Aiza. Kantosan berkatna. Mohon sieun pendak jalminya. Kumanya abi teh sanes sieun digegel, sanes sieun diculik, sanes sieun dibegal, tapi kumanya henteu tenang hati teh. Henteu tenang gitu pami keluar teh henteu tenang gitu kayak aduh aya we kasieun teh aya we was-wasan
Abi teh tiasa mendefinisikan rasa takut itu seperti apa, cuman kecemasan abi teh berlebihan gitu. Teh Mei nahanya abi lamun bobogohan osok tara lami kitu Teh Mei punten Teh Mei jawabanana. Pami ieu teh ngaca diri gitu. Ngaca diri teh sanes ninggal tampang, sanes ninggal fisik, tapi tinggal bagaimana sikap kita. Terus hati nun aja. Terus tinggal dari setiap putus teh naon we permasalahan. Bertemu dengan seseorang adalah pembelajaran terbaik dalam hidup. Matakan kieu pami henteu tiasa nyimpen atanapi nyieun kabungahan ka jalmi ngabikin lengkungan bibir di jalmi gitunya. Pami henteu tiasa santeuna henteu nyimpen kesedihan. Dinyimpen kesedihan supados anu diemut teh nya nami teh sanes karena kesedihan tapi kasayan hoyong teh diemut ku batur teh oh si ieu mah hoream ngemut na kitu nya aya di emutna ari nyimpen kesedihan ka jalmi mah kan teu acan oge nyarios tos nyebat hoream. Tapi pami misalkan nyimpen kabungahan kan ngalir, kadang makan terang didoakan oge di dalam hatina, teras kan di emutna oge raos oh muhun jalmi eta mah bageun masyaallah. Sapertos gitu, sapertos ka mantan oge. Nah, janten apa mi abi gitunya. Abi ngaraosan diselingkuhan, kumaha rasana diselingkuhan, kumaha nyeri hatena diselingkuhan, berarti abi teh kenging selingkuh ka payuna. Abi ngaraosan kumaha rasana dikieukeun gitu ku mantan teh. Janten setiap rasa sakit itu diambil pembelajaranna. Supados abi teh henteu kitu kapayunan, supados abi teh janten pribadi yang lebih baik lagi, supados engke teh suami abi teh tidak merasakan rasa sakit apa yang sebelumnya pernah dirasakan gitu. Emut-emut deui. Naon kakirangan ti diri? Apakah kita egois? Apakah terlalu posesif? Tuh. Harapanan nalika urang diajar nyatetan gustina pasti aya ujian keung pendak til jalmi teh. Tasmi mending hiburan boleh ya. Laras ngaji diri nya laras pokona mah hati-hatinya typingan ulah ya hati-hati typingan oge dihisab bilih janten mamala kana diri sendiri oge. Hati-hati ulah dugikeun ka nyeri hatikeun hate batur nya. Halo kabar Jack. Buran ayo ngaji diri tapi tak acan siap eta kumaha teh nah tak acan siap ngaji diri nah tak acan siap kebaikan untuk diri pandang diri. Abi sok sedih gara-gara naon berarti kedah tiasa ngahandle abi. Oh ternyata diri abi teh egoisnya, berarti kedah ngirangan egois eta supados batur teh henteu nyeri hate ku abi. Abi teh ternyata pemarahnya kumaha cara ngahandle eta. Oh ternyata abi teh kirang naon, kirang rasa bersyukur, kirang tapakur, kirang itu iya. Oh kunaonnya abi teh kecewa we. Oh ternyata diri abina terlalu memaksakan naon. Tah sapertos kitu ngaji diri teh kitu ka diri sendiri. Eta kan kesayangan kangge diri. Tuh. Supados tiasa mengontrol emosi oge. Statementnya saya suka. Keungna ka dirinya lira umi pendak jeung jalmi teh emut kana dosa nu tos karapanan. Keungna ka dirinya lira umi pendak jeung jalmi kayak abi henteu nangkep mangsana kumaha mangsana teh
pami abi keeng gitu mangsana teh sieun pendak sareng jalmi-jalmi teh kumanya lebih bukan sih emang abina introvert gitu. Ngaji diri mah bisa dibilang lebih bisa merasa perasaan orang lain ya. Ketika kita tahu perasaan sudah bisa merasakan gitunya, pasti abi mah yakin pami tiasa ngaregep hate batur bakalan tebih tina picarioseun teh maksana teh kejelekan ndak terang teh ya gini teh enakan teh ya oh nyanya itu teh pilih nyeri hati oh nyanya itu teh pilih gitu kieu tebih tina masalah-masalah anu kitu komode pipit naheun jantan diri teh bakalan ieu we maksana teh anu karaos ku abi karena pipit nahan teh kayak mikir nanaonannya gitu. Teh Mei punten upami sareng asaneun pernah kesel teh sakesel-kesel na abi henteu lami sabageut-bageut na abi henteu lami soalna keselna benten sanes kesel kumaha gitu nya soalna da kumanya komunikasi baik gitu komunikasi abi baik sih sareng asaneun nanaon oge dicarioskeun we kesel naon ya karaos ku abi ketika dicandak saung teras nyepi sendiri gambar sadayana kasalahan diri deh. Lamun umi nuju nerangkeun dangukeun eta ilmu pangwartoskeun hoyong di follow akun abi kana naronton. Oh tuh Aejana di follow guys, di follow. Langgeng ya teh Meisha Asyana udah. Insyaallah saya umi. Coba. Mana mah kayaknya urusan arurang di dunia teh dengan manusia mah saling menyenangkan ayat pertama dalam Al-Quran juga sebelum tentang norma, sebelum tentang aturan hidup, tapi tentang saling sayang menyayangi nya. Ketika kamu sudah berani menyakiti hati orang, tandanya kamu sudah siap menerima balasan yang setimpal atau jauh lebih dari itu. Boleh bercerita tapi jangan mengarang cerita karena segelas air putih akan hitam dengan setetes tinta. Apapun yang diucapkan harus dengan tanggung jawabnya. Asyanu bilisan. Setiap perkataan yang terlontar harus bisa dipertanggungjawabkan. Setiap ketikan yang terketik harus siap dipertanggungjawabkan. Hiburan ya, terus tarunuh dah. Tunduhnya. Tunduhnya Jayanti hiburan.
Ayatnya ahsyanu bilisan. Amsyik alaika lisanaka. Mulutmu harimaumu. Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Kalau pikiran kita terlalu keruh, pikiran terlalu keruh, hati nolak we kitunya, pami dicariosan aya cariosan anu sae, anu sakadahna diambil hikmahna, diregepkeun, tapi pami hatina keruh, bakalan berpikir negatif.